Kuring pusing ngobrol jeung mana di dieu. Alah teuing bisa gering nangtung kuring toy. Ih, teh, jangan rek malih heuy boleh asli tanah. Aduh, jadi kisah rumah kejualan tanah. Tuh, jalan tanah mah. Jadi itu tuh jauh kene tuh, lempong Pak. Sini Bray. Si Are jam segini belum datang, gimana ini? Tahu, jangan dia sakit gigi. Masa iya anak sultan sakit gigi? Tahu. Biasanya dia sakit jantung. Terus siapa ini yang bayarin kopi? Kamu mau uang enggak? Bora-bora bawa uang. Nah, terus yang bayar siapa? Enggak tahu. Siapa yang bayarin kopi? Enggak tahu, saya udah habis uangnya beri cimol. Gimana? Keluar ya, jam segini baru datang. Aduh maaf Bray, gua lagi ngobrol tadi sama bokap gua. Sama Dedi. Baju belum disetrika aja. Jadi gua Bray mau jodohin gua, aduh. Ngomongnya bisnis terus. Kan gua masih muda Bray, pengen nongkrong kan. Iyalah. Ya. Gimana anak-anak? Aman? Oke, ayo nongkrong lah. Aduh Bray, gua lagi bingung Bray. Jadi gua mau jodohin gua sama anak siapa tuh nggak tahu lah namanya. Gua mau dijodohin terus suruh pegang perusahaannya gitu gua. Gua kan jadi bingung ini gimana Bray? Kayak zaman Sitino saya aja mau dijodohin lo, Bray. Duh, lu malah ngeledek gua cari solusinya dong Bray. Gimana gua caranya biar dari gua nggak jodohin gua? Gimana? Bingung gua. Udahlah, nikmatin aja hidup, bawa happy aja, Bray. Oke, Mumpung masih muda. gua masih bingung Bray. Gimana gua kalau nggak dikasih uang jajan dari gua? Kalau gua nolak, bingung gua. Udahlah, pesen kopi aja. Oke, siap. Kopi madap ieu mah aduh. Monas biasa dina panon ketingali alah ngemprai caang pisan. Datang si Oto ieu musikeun kuring mah. Halo, Teh. Halo Toy. Sehat, Teh? Alhamdulillah. Aduh Toy, Pak RT kitu sopan pisan. Sama, Teh. Aduh, salah. Ah, gitu benar Toy. Kenaon, Teh, di dia, Teh? Keur ngopi Toy tuh alah kopi hideung. Mantap. Teh, anggur magra bagikeun tuh bansos masyarakat bisa hayangan nyangu karunya kasih denang di dieu. Ya, tau kuring teh, ieu teh karek mulang adata masyarakat keur bagikeun bansos. Ih, ngabaso. Astagfirullahaladzim. Dari Baso Malang di jauh Baso Malang mah teh. Tuh, Teh. Keun Mang Jaja Baso mah aya deket, teu jauh teuing ka Malang. Ari maneh jiga ka Baso Malang otoy. Kuring teh keur ngopi, ieu teh keur ngopi di dieu. Aduh, Teh.
Terus pantes idenya mata ngepeci. Leur hayang ditutupi atuh aing RT teh euy. Otoy musikeun kuring maneh toy. Aduh, Ya, ngomongkeun bakso Malang atuh maneh mah teh. Aduh, aing mah ya. Ulah jojo teuing bakso Malang. Tah, eta di Mang Jaja bakso mah. Ngeuna komo bakso gaji mah. ada. Kuring teh karek mulang. Geus ngadata masyarakat. Lain ke bakso Malang karek mulang. Ih, teh bener teh bakso Malang mah di kawasan aduh peunik. Kopi teh. Toy kopi candi inum acan ku RT ge toy. Aduh, teh. Maknya atuh otek kadar hayang nginum kopi hungkul kudu kabi mumun atuh. Astagfirullahaladzim. Candi inum lain kami mumun. Heueuh teh bangun ngeunah jigana ieu kopi teh euy. Geus puguh toy ngona cenghar panon otak Tuh. Sok, gerak. Teh. Mbaknya tadi otek kita kabi mumun, ayeuna kita kabi onah atuh. Im. Aduh, teh. Minum ku otek teh. Kok inum geura panon teh cenghar Tapi toy. teh Kumaha? asa kaingatan teh euy. Kamari otek kan ngopi si Joni. Nah. Panas kene tengah bejaan, kakak ngomong kendana segera ke otoy teh. Atuh datoy mana mah budak teu tengah denge. Ih, teh, kopi, lain budeg. Kopi. Astagfirullahaladzim, jiga kana budak. Budak ceuli otoy budak tengah denge. Geus ada mah. Ieu sok inum geura. Lah, Teh, ih, cenghar panon teh. minumnya. Teh Tah atuh. tadi ge kita nginum RT teh otoy. Minum teh ah. Astagfirullahaladzim. Ah, mantap Astagfirullahaladzim. teh. Caang panon teh. Geus puguh atuh kopi hideung. Teh, Mah, ieu teh. Kamari. ieu bolok. Teh. Tempura teh. Kamari teh otak teh panggih jeung Ah. Suguragan. Nah, terus? Kita ka imahna. Ih, gina aya awe bodina. Astagfirullahaladzim. Halus teh bodina. Toy, mana riweuh ka awewe mah. Aduh. Ih, teh, lain meraban embe teh. Awewe itu di Majaragan bodina, ye, bodina. Mana ka awewe mah Halus, teuing teh. eta. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ih, teh, awewe, lain meraban embe, awewe. Teh mah teh nyambung, teh. Toy. Kuring pusing ngobrol jeung mana di dieu. Alah, teuing bisa geuring nangtung kuring toy. Ih, teh, jalan ulah diukur, tungtungan jalan mah, pakainya berjalan. Pusing kuring di dieu mana ngobrol pusing, bisa geuring nangtung balik kana jalan. Nah, bakso teh, bakso Malang teh anu tadi, Ya. bungkus teh, ngeunah jigana teh, lapar. Ya, nyakeun. Kuring ayeuna mah rek mulang ka imah Neng Siti, rek kadata heula. Heeh. Bakso anu gede teh dibungkus, apa dagoan Jika dia. bakso di bakso deui. Teh alo Aduh, dibungkus. Si RT kan ngalucu teh, RT. Maneh. Teu maneh otoy, pusingkeun kuring. Ya, siap teh. Otoy mah selalu ditungguan di dieu, standby RT lah kok. Tungguan lah ieu tah. Saburu ka tunggul. Siap teh, pokoknya bakso anu gede teh, ha. Bakso hayo. Siap teh lah. Pusingkeun kita. Teh. Iya, tinggalin atuh teh. Atuh bang ngabungkus bakso ke. Gara-gara maneh otoy. Lah komo pusingkeun. Ih, engke otoy di dia dagoan ku otoy. Otoy di dia ka hayam lah. Ya, nyakeun ha kuring. Tungguan di dieu ha. Ka buluk maneh tah. Siap teh lah. Ayo halang wae deui. Pusingkeun pisan budak lah. Aduh, terjadi ngopi si Ahmad menang bakso di si RT, bakso Malang dibungkus. Aduh, bager si RT ke otoy. Kesini kan mau cari teman Ya, dari teman saya kecil, ya. tapi saya lupa lagi ini rumahnya sebelah mah. Tapi ini kan benar tujuan saya tadi ya ke Kampung Kubang Bule dia emang ya. Benar sesuai Iya. sama lokasi. Ya. Ya. Nah, cuman saya ini teh di sini agak asing nih, udah lama sih nggak ke sini. Tangin aja. Di sini Mang, coba di sini saya kiranya saya ini tahu di sini, tapi gak ada orang Mang, buat nanya. Mang, tadi ongkosnya udah pakai saldo ya, terus saya bayar. Terima kasih ya, Bro, ya.
gimana ya? Udah pangling banget ini Kampung Kubang Bulet. Saya udah berapa tahun nggak kesini ya. Mana nggak ada orang. Oh, ada tuh orang. Mungkin dia tahu rumahnya si Jalim sebelah mana. Soalnya saya udah lama ini gak kesini, pangling banget ini Kubang Bulet ya. Bang, permisi bang. Bang, permisi. Bang. Bang, saya mau nanya bang, permisi. Apa benar ini Kampung Kubang Bulet? Ih, Pak. Atau yang mata jualan kue boleh datuh hente. Ngaco datang-datang. Aduh. Ih, maaf bang. Saya bukan mau beli Wibolet, saya nggak nanyain Wibolet. Maksudnya ini benar Kampung Kubang Bulet gitu. Soalnya saya kan dari kota, mau cari rumahnya teman saya. Namanya si Dalim gitu. Udah lama gak ketemu saya. Oh, lain rek meuli kue boleh rek meuli tanah. Aduh, jadi kisah rumah kejualan tanah. Tuh, di jalan tanah mah. Jadi itu tuh jauh kene tuh, lempong Pak. Aduh, lempong belok ke kanan. Ini orang. Budet apa gimana ya? Saya nanyain Kampung Kubang Bulet. Udah Wibolet. Saya nanyain rumahnya si Dalim. Kayaknya yang jual tanah. Bang, saya teh mau nanya rumahnya si Dalim. Abang kenal nggak sama si Dalim? Itu teman saya dari kecil. Saya mau cari ke rumahnya gitu. Lupa lagi saya gitu. Duh, Pak. Jadi kira Pak. Di bejaan tuh jualan hui boleh, jualan tanah, ke wae tuh nanyakeun wae tanah. Itu tuh yang jualan tanah mah tuh lempeng tuh. Ya, Pak. Ya. Lempeng belok ke kanan. Oh gitu. Iya gitu. Keganggu wae atuh kesantai teh. Aduh. Budeg kali ya ini orang ya. Oh ya udah bang, makasih ya bang, makasih ya. Saya mau ke sana. Pak, nah Cikesi. Enggak, bukan Cikesi, bukan. Maksudnya terima kasih. Terima kasih, saya mau ke sana dulu ya. Nah Cikesi. Maaf bang, maaf mengganggu bang ya. Orang budeg apa gimana ya? Gak nyambung omongannya, saya ngomong kemana, dia ngejawab kemana. Udah, saya mau ke sana dulu lah. Coba tahu. Nah, ayah sendal ya teh. Bebas na awewe. Mau kita selingkuhan si Abah. Tapi tidak semua mungkin, si Abah mah cinta pisang ke ambu teh. Dia mah jigana teh aya tamu orang kota, ada sendal lagi beda. Cik. Sahanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ari sugan ambu teh tadi teh selingkuhan si Abah, Teh Jumi. Sudah lama kamu teh di dia? Sudah dari tadi ambu. Tadi teh ada si Abah. Ke sawah, kata jambu lagi ke warung. Oh iya. Kela tuh ambu uang ambil air helanya. Sakada. Si Otoy masih kuring-kuringnya, aduh, datang. Pos Honda, nyahok lagi keur ngopi. Bila musingkeun si Otoy, aduh. Nyahok kuring teh apanya? Karek balik, rata masyarakat, keur bagi bansos. Tohol si Otoy, aduh. Lihat aja kalau Sombalang, nanti nyambung atuh teh. Ah, parah, pon mas Otoy parah pisan pon nama. Rungsikeun sararea. Mun eueuh si Otoy di masyarakat Bang Bulon. Alah, sigana tentram, tenang, aduh. Parah pisan di mah. Dina kudu ngopi teuing mah ieu. Arah cenghar. Mas Taka, panon ngemprai ge penak seneng Siti. Alah, bener. Gila mbak. Si juga nyapu tuh beneran. Cuk. Alah, apa nih kon? Kopi cu, aduh. Ayah apa? Kunaon apa geningan ngadata masyarakat teh menirarung sing kitu. Geus puguh cu, apa teh aduh. Gara-gara si Oto itu, jadi itu tadi. Nyaho. Apa teh karek ngulang ngontrol masyarakat, ngadata bade ngabagikeun bansos. Ieu mah jadi karena Somalang, alah. Tak hieu silah apa cu jadi si Otoy, alah. Geus saya lagi lah. Apa ngadabakeun kopi anu mah ieu otak mah cenghar, pala meh ngemprai deui ke neng Siti, alah ngaco. Oh mohon atuh Pak, uang sakedapnya uang pang minumkeun heula kopina datos aya nama gulana. Kamu sok cu mangga?
Jun. Aku enggak tingali sawah sambil lega nasi juragan kurang cuma beunghar nanya. Tapi untuk mata boga juragan teh euy dermawan mager si Jun teh. Kurang masuk jadi kagum kan jadi juragan teh euy Jun. Ya, kaburu ya, mumpung ya. Yuk. Oh iya, Jumitan ngomong-ngomong, si Mami teh gimana? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat, cuman si Mami teh kerjaannya shopping mulu tiap hari. Oh, ambu teh jadi keinget, Jumitan. Kemarin teh si Mami teh nelpon, bilang katanya teh banyak cowok yang ke rumah, tapi Jumitan teh tolak. Bahkan ya, itu juragan Bata juga ke rumah kamu tolak. Nih Jumitan, kamu teh mau sampai kapan hidup sendirian wae teh? Kamu tuh mau cari cowok yang seperti apa lagi? Juragan Bata ditolak, juragan Sapi diselingkuhan. Aduh, Juminten. Aduh ambu, Jumi gak seperti itu orangnya. Merekanya aja yang kegeeran. Terus Juminten cari anu kumaha tuh? Ya pengennya sih yang kayak artis Korea Lee Min Ho. Terus yang ganteng, yang cool, pokoknya good looking. Mane mah ararane nya tadi leho cenah yakul atuh eta mah minuman mane Lee teh Min Ho, ambu. teuing ambu mah teu ararapa pokona malah eta leho terus yakul aduh Cool. oh cool teu ararapa ambu mah ieu nya apalna oge jajan cilok jajan lah pokona mah sabang saning dahareun eta ambu mah kitu ari cool teh atuh kumaha teu ararapa Cool teh kasep, gagah, pokoknya mah loba duit, good looking. teuing atuh lah ambu mah lieur kumaha maneh we jumitun ah. Aduh, ngeunah kieu ngalamun euy. Tapi anu ngabingungkeun we tiap ngalamun teh. Tadi juga aya jelema nanyakeun hui bolet, nanyakeun di tanah, lalieur kieu. Wah, si Ahmad euy. Kabarana nya? Wah, rek ngopi ieu teh. Balik deui yuk, baik katan euy. Atuh kan pamungkeus bahasa ku si Pak RT Dalim. Mad. Jon, Mad. Ka dieu. Aya eri otoy keur naon maneh di dieu? Kan tadi teh dititah ka imah juragan teh maneh teh. Aduh, Mad. Pas pisan, Mad. Cuaca panas. Kita nginum dewegan. Alah, bener pisan, Mad. Nah, pokoknya mah. Urang mah lain ngabahas dewegan. Urang ka maneh teh nanya kunaon teh jadi ka imah si juragan kan dititah ka imah juragan. Aduh, Mad. Bener. Bener pisan, Mad. Dewegan, tabaku susu, jeung es batu. Alah. Seger pisan, Mad. Ceuli maneh. Bener, Mad, maneh mah, Mad. Tuh, enak apa yang mau nanya teh, Mad. Naon teh? Ayo mau udah balik. Aduh. Otoy. Ayo, yo. Ada tuh. Aduh. Enggus. Mana musing Ada dewegan enggak salah dulu. Enggak. Urang manusakeun. Maneh hoy musingkeun. Enggak. Balik kana dewegan oke teh ngawa. Bawa macul. Enggak salah dulu. Aduh. Karek kalabur. Mad, Jon, Mad, ka mana? Juragan sini. Aduh, iya atuh ini mah ngedugan wae. Gara-gara si otoy bikin kuring pisan ieu mah. Aduh. Ngomong teh nyaramung ka mana meuni. Kan apa kuring teh keur ngopi, karek mulang, data masyarakat keur bagi-bagian bansos. Juga bisa malang. Bakso diuruskeun enggak pusing kuring. Duh, kuring jadi inget teh si mah. Asa kebayang-bayang deui jeung si teh. Iya, Ucu. kopina. Oh, muncul. Aduh. Di hideung, Cu. Enten, Cu.
Apa abi ngabereskeun heula nu di lebetnya? Oh, mohon, mangga, Abi Cuk. teh acan bareres itu di lebet. Mangga. Di kantun heula. Pak. Mangga, Cuk, mangga. Kopi hideung, cenghar mah ya. Alah, tuh udah heeh. Otak nahan kieu teh. Panon cenghar deui. Aya laguna geuningan. Laguna Bah Surip. Bangun tidur, ngopi lagi. Bangun tidur, ngopi lagi. Bangun, ngopi lagi. Alah, nah kieu. Mantap. Ini mau cari lagi kemana rumah si Dalim ya? Udah dari tadi ini cari-cari malah ketemu orang yang gak jelas lagi. Nggak denger lagi, nggak nyambung ngobrol. Si nggak sih teh aduh. Otak terus cenghal panon cangkir. Tah, ayeuna mah lanjut. Kamu ada Siti, sabar Pak RT. Yang plat nang Siti. Nang Siti antosan Pak RT 2 minggu. Semangat kieu ka nang Siti. Aduh. Cuk, Bapak angkat lah nya. Aing mah teraniaya ieu mah. Yan. Standby. Rolling and action. Assalamualaikum. Ai Jumi. Waalaikumsalam. Ari sugan ambut teh salingkuhan si Abah. Geuningan Jumi teh. Sudah lama kamu teh di dieu? Sudah,